Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi baraya SGP di mana wae. Pemenang deui dina channelna baraya SGP dina acara wayang golek. Tah wargi sadayana masihnya cariosna nyaeta Semar Beger. Ayeuna teh parantos anu terakhir bagian kagenep wayang golek anu disanggakeun ku hidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria rombongan ti Giri Harja Tilu. Atuh kayak wargi sadayana kumaha ieu teh cariosna terakhir Semar Beger sumangga urang sami-sami dangukeun sareng wilujeng ngadangukeun. Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna anu sedang ngalamar kaeta pertapan Banyukan sana kunirahangan diga ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bigahan pun mang kana naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh kenging pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Pandawa anu parantos nyumangkeun nyaeta kapunana kaya ni emas bisnis kumarin singit jumanten hangean sareng sajabi
disangkan mantri barang tapi mantri wuhu Pak Haji dan Pak Haji ditipak Oman Batu Pak Lurah di ujung Berung Pak Ade Dharma Pak Haji Sadayana Sararumpi Momo Bapak Lurah Tegaluan yakin tersautik anu kabantos dina waktu sayeuna tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur seur nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeseu budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah teu kuper teuing mang teh hirup teh bener seur nu ngarojo tayina atuh sadayana nuhun urang parantos pepes kesang urang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarereungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita aswatama anaking jimatawaking basa mah mulung tanyung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semprotkeun kana kelek udud anu 3 batang tadi anu ngahajak wama di jampean wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apoman eta teh anu sabatang mati ama tanu 2 batang mati Pak Haji Mustofa jeung kipas sokenya Pak Haji Ade Dharma teh wayahna padahal teh pake tak baga sugan jeung sugan dijabah kepoh-kepoh ka unga madhab unga juru sakenyot kepohkeun ka belah kidul sakenyot kepohkeun ka belah wetan ha kulis sesep sabare sakenyot deui kepohkeun ka belah kidul ka kaler mantong ieu tak itu nu penting mah dina waktu ayeuna laksanakeun baga aya urang ngahajat dongkapan eta sang panita para Kurawa parantos neraskeun deui lumampah sabadana bebersih nyaeta nepangan sang pandita sesepuh pertaapan Banyukan Sani kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di Patamanan bibi mat ulan ya adieu bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor kuayana ieu putri amengan di Patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun kagiatanana nyarareng sele dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum bari jeung nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nuresak ya sesekar ningwang nurat cahaya
sekarni uang cahaya gilang gumilang gilang gumilang umur cahaya sesekarni uang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori angin-anginan ya bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy dede nya kitu teh nen ari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesotin nen nuhun bibi nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud da kitu geuning neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet bener Omo Palurah Tegal luar meuni ningali nen teh meuni aduh kumerot seueur acting meuni cimeplak sana kayang bibi alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa dede nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing untuk agama piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa laras bibi maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulah ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal lepas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu lepas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusia mah sumuhun men sumuhun manusia nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nya lain cek lainna sagala make wiwahan oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung laras ieu mah sejarah bibi keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureut pungsat bahan indung bapak teh ieu eueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot tek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nunggul pinang bibi teh ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng manyangkeun hirup teh nepi ka turu blimun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut
buatan baheula lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna butut balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong da mamawa arit keur ngarit meureun iya tobat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung tuh saya kerja pun malah beh dieunakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana paengan pajinang keur sakrat ae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun punyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi we hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae kumaha kalalakon di Arabia teh boga dulungan teh guru SD garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahajar dengan noleka rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar ai eta teh kotor dadakan bibi teh dempel bari jeung moleklak ping-ping ke mana karep sangeunana si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget can angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi jog gabrung teh ti tukang ngabekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meuni jempe we da puguh genah ongkoh ceuk bibi oge heuh isukna kalah tawaran deui isukna ditawaran dewe ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agi marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh awas make helm godeg teh ka dieu tah nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geunah ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah kasorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi mah ngadoa ka pangeran teh Gusti jangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya polos pisan di sieun mah
Inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upaminggu ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji nah awewe mah saeng kaleng awewe mah masih cara lelaki saeng tamaga Aswatama geus nepi sampurasun sang panita. Aduh neng bibiman aya tamu aduh tobat teuing wartoskeun atuh ka Kangjeng Rama kumari hayo ama gelis aya tamu ama aya sampurasun rampes Sampurasun rampes para satri geningan itu tamu teseur cing disangar prangatan sayogikeun tempat naheur sai ya ieu bangga aduh ai wilujeng tebak nuhun kasepuhan damang aya hibar amuing mangaling-iling punyung kasih punyung sembah kopi hatur ditampi nuhun mangaling-iling ngeunakeun ka ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak mangaling-iling mana putrina nyawa encan tenang sampurasun bulan rampes mangga lingi mana awewe mah encan cari hayang geura ninggal kumaha daripada awewe